Budak zaman ayeuna berang penting kengan molor we terus ngus aya kongkor ngopdoma oge molor we. Hudang we. Yo, hudang. Yo. Ngus berang. Gerah hudang. Saatlah. Aing Ijroil. Astagfirullah. Si jangkar kehen. Dan atuh bah. Kamis ning, damung bah. Yo, abah rek gawe, mana tungan imahnya? Nya bah lah. Yo, tuhnya abah rek digawe heula ngaputan suluh. Mohon bah. Yo, assalamualaikum. Yo, salam. Lah mau esa ieu lah. Sakit lah. Assalamualaikum. Badodo. 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 Aduh wah nih. Pada maik minta kakak yang bantuan virus konoha. Dah balik wah. Hayang kawin kawiwin, hayang kawin. Geus teu kuat berang puting sorangan wae. Kiridit 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 kiridit. Kiridit kiridit. Aduh tawa. Kiridit kiridit kiridit. Pak RT. Ujang. Badai ngurusan KTP jang? Lah si parete sok pupohoan kan bupati boga hutang ka urang mesti 3 minggu teu dibayar. Lah nyanya. Kela riweuh keur nguruskeun heula bantuan jang virus konoha. Terus atuh kitu mah Ka mana atuh ayeuna Ujang? rek ka Abah Dodo geus 5 bulan can mayar. Da eueuh Abah Dodo mah. Bieu ge bapak tos di bumina. Eueuh. Ya saya tah masuk nyumput. Ayo atuh mun ayo. Kiridit 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 kiridit. Kiridit. Ibro, buka. Iya. Hei. Ibro. Oi, buka. Ibro, Aduh cenanya gak neng bisa. Bro, Ya kela. buka. Buru, yo. God, anu nuliskeun jembatan jurid. Halik. Bacakeun lamun anu nanyakeun Abah, geuring kitu nya. Siap. Abah. Kiridit. Tukang kiridit. Sari ah. Abah. Jam si Abahna aya. Aya di jero. Biasa asup. Suka. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Innalillahi. Sabar ini aja. Kayak orang banyak kenal ke PRT. PRT. Aya naon jang? Bah Dodo, maot. Maot. Kela tuang umumkeun di masjid. Duh, yang ngising gitu itu kuat ya Allah gara-gara ngadar kirpi setan 5 ember. Nah, jangan lapat ciringan. Ya Allah, tuh kuat ya Allah.
yang tadi. Emang Pak RT balik ke mana? Ke masjid. Balik ke masjid. Mungkin Bado udah maut. Udah maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tuh abi dipayun geng ngisi tiasa ditahan. Ya, assalamualaikum. Mana Pak RT? Cing heula Pak RT. Rusuh. Apa teh ieu naon? Tato naga. Emang balik ke mana Pak RT? Emang aya naon? Bari mungkin Bado udah maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti abdi dosa ka manehna abdi. Angkat tuh ka bumi nya. Nuhun sok. Abdi ge bari ka masjid. Assalamualaikum. Wah, Barum. Lah, rusuh kabur jadi bugang. Duh, bulan ayeuna can aya proyek tahlil ye. Nya istri para baneun, nya anak yang jajan deui. Ngarengek wae. Bang Haji. Wah, aya naon? Eta Bado udah maut. Ye, alhamdulillah, aya tahlilan euy. Nah, alhamdulillah. Innalillahi. Anu mau ka bumi Badodo we. Ayo. Bro, mau bro. Si sabar bro. Aduh, cek. Hampuranya. Kuring sok malak bapak maneh, sok mau cangcut bapak maneh, sok mau kedoakan bapak maneh hampuranya. Kuring mau ngadoakeun bapak maneh. Assalamualaikum. Ya, siksa banyak. Coba dong, hampura kuring, sok mau doakan maneh, sok mau cangcut maneh, hampura kuring. Badodo. Abah sesas dianggap abahnya lira, Bah. Di babi boga hutang gope, Bah. Dodo sing ditanggung iman Islamna. We bantuan virus konoha 5 juta mah Kang Abi. Sing rido we Bah Dodo nanya. Hatur nuhun Bah Dodo. Abi aya proyek tahlil deui. Keun we nya taneuh mah bade diwakafkeun lin. Mbak Dodo umur mata aya nu terangnya. Perkawis utamakeun we dianggap lunas. Hah? Lunas? Sehat.